may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Alah, punten ada grogi. Kumaha kita dadakan ieu punten bisa dikasadayana ya. Ibu kali apa sadayana pangintennya? Dina danget ayeuna insyaallah panginten walimatul nikah di teh anti pangintennya barangkalina Bapaan Sinareng Ibu Titin kali keluargi Bapak Wahyu kali Ibu En di Cibutu asli di dia pangintennya pengarsa oge panginten keluarga besar di A Jamaluddin SH Kom pangintennya lularesna panginten anjeunna ti Bekasi di keluarga besarna Haji Kayim kali Ibu Ajah Tayem pangintennya mangga panginten wilujeng sumping sok sanaos cipari bosna akan mah tos beres pangintennya walian alhamdulillah panginten teh anti nuju ngisi A nya pangintennya panginten tuh nuju ngisina teh anti mudah-mudahan panginten dugikeun kana waktosna lungsur langsar pangintennya turunanana janten turunan anu soleh kali solehah. Ibu kali bapak sadayana panginten da punten satacana kungari abdi dadakan nanti teh dakarana mah antri gitu di dieu teh nya biosnya apunten pisan aya sabaraha panginten anu dina wengi ayeuna satacana lebet kana acara kajian di Al-Ustad panginten Bapak Ustad Rahmat Sunarya panginten ya Rahmat anu Sunarya da kawasan abdi alhamdulillah panginten kantos diburukan ku anjeunna panginten satacan kadinya sabaraha panginten aya sambutan di kaiji panginten atas nami pemerintah Desa Warga Bakti. Insyaallah panginten sakadap deui bade disambut ku Bapak Kadus Padadang Desa Lajengna deui panginten sabadana sambutan ti Pak Kadus kiri ayeuna perwakilan ti Desa Warga Bakti di Lajeng wae ti sambutan kulawargi besar Bapaan kali Ibu Titin kali Bapak Wahyu sareng Bu En anu gaduh pamaksagan dina ieu wengi panginten muga hijina durung doa panginten ka sagala sadayana wadi nu dongkap di waktos dina waktosna di dekat ayeuna dugikeun ka enjing pangintennya dina kalancaran situasi sareng kondisi malihan panginten situasi cuaca supados mudah-mudahan nyuwun pidoana saya pangintennya ada di tanah enjing supados teu nyangkol tinggal waktos pangintennya urang lajeng wae ieu acara urang buka heula ku urang sasarengan nyebatkeun kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara mugi-mugi dipaparing kabarakahan ka Allah Subhanahu wa taala anu masihan tausiah sareng anu basihan tausiah mudah-mudahan janten bakal ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang lajeng wae panginten kana sambutan anu kadua nyaeta sambutan diwakil pemerintah Desa Warga Bakti ka Bapak Kadus Padadang waktu sinareng tempat kahatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Alhamdulillah, sabada urang manjatkeun puji kalihna rasa syukur kemanten Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan kudrot saeulah mentena urang sadaya dina wengi ayeuna biasa lengah linggih kumpul riung gulung di perempatan di Dararaga jumpingan Kangulem Sohibul Maqasid di Dararaga tasakur binimah walimatun nikah. Mudah-mudahan ngampulna urang sadaya ngajantenkeun wasilah ngalungsurkeun rahmat katut maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangatur lagu panggerak acara anu kusimpun dihormat keluarga besar bapaan kalian ibu anu sami-sami kusimpun dihormat, dua panganten anu nuju bahagia anu sami-sami kusimpun dihormat, ais pangampi pupuh lemur dikawit Bapak RT, Bapak RW, BPD, LPMD tangtosna hormatan singkuring tehilap ibu bapak sepuh anom urang kali anu sami-sami rawuh di pertempatan anu kusimpul didangakeun. Oke, kalimung seni panayagan Al Ustad Kidalang Rahmat anu Surya Sunaria anu kusimpul dihormat. Ibu bapak sadirin sadayana singkuring kedawiti ngadeg di payunan bagi sadaya atas nami pemerintah Desa Wante Bakti. Kapunten anu kasuhun tercacana Birena Abah Dadang Kepala Desa terjasa sumping dina wengi ayeuna anjeunna nyawa sawatan nuju teraraos kudoana sadayananya. Mudah-mudahan ini biasa hati. Anu kaji panginten sejak ngatur kenuhun ke keluarga besar bapaan kali ibu sakali sekeluarga anu parantos naikeun ieu acara. Mudah-mudahan sa rupaning pengorbanan anjeunna ieu sing dipalos ku Allah Subhanahu wa taala anu berlipat ganda. Kemudian itu panginten simpun lagi atas nami pemerintah Desa Wante Bakti dedel doa ka panganten dasora atas istenanya kami syukuran bentuknya mohon dedel doa lah mudah-mudahan panganten anu nambah sagarang rumah tanggana sing janten keluarga anu sakinah mawadah katut warahmah kalayan dibila doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ibu bapak sadayana pergi kauninga panginten salajengna buah pilih dacan kendikeun ku Pak RW atau ku Pak RT program tahun ayeuna tahun 2024 di Desa Wante Bakti tahap hiji nyatana naon gitu ngaharapkeun anggaran anu di pusat dina pangwangunan utamina jalan desa. Alhamdulillah tahun ayeuna nyambung di RW 5 di RW genep salajengna jalan desa anu di Logawa Cibulek ka Parabon eta perkawis jalan dilajengkeun kana bunga desa. Naon bunga desa teh Bu? Bupati bangun desa sebat pogorol buruk dilahu. Alhamdulillah dusun 2 aya 5 rumah, RW genep 2 rumah, RW 5 2 rumah, RW 7 mah mung sarumah tapi sareng MCK nu pasti ditugu. Insyaallah mudah-mudahan bilan sadayana bade direhab anu di lengkap di paudisnya. Nuhun. Sementara sekitar sakitu eta program pangwangunan di Desa Warga Bakti air kalangkung Bu penyediaan ambulan. Alhamdulillah malah mandar sebenarnya orang dia mangwawa ambulannya mudah-mudahan di dalam sadayana kawan-kawan kepergian orang sadaya ulah pedih teuing gitu tah. Penginten eta program tahun ayeuna di desa urang tahun 2024 mudah-mudahan ayeuna kelancaran piduan sadayana ayo urang kerjasama sama-sama kerja ka
pejabat, oke pemerintahan, mewakili pejabat, daya dukungan serta rojongan ti warga masyarakat terusnya, mohon. Pepina Pak Itu Simkuring atas nami pemerintahan Desa Warga Bakti Muazzaz Disaur cekap sakitu hatur nuhun tina segala peratosanah punten. Boh pilih dina sawening sasangga meresak basana maur caturna teningan kata rasana terpukuh enter serehna mugia ta aku panu kasuhun. Aku nu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigana ngorot-ngorot kana waktu gitu nya. Kang musim kuring Jumarios mukodomah nama ngiring ka anu tos di payun. Benten Bapak Ibu sadayana sing kuring di atas nama keluarga besar. Aan Ano sareng Buntin oge Bapak Wahyu sareng Mayen. Bade ngabulikeun kedalisan anu sepatah dua patah kata. Anu kahijina sim kuring ngahaturkeun nuhun ka khususna keluarga anu ti Cikanjung, keluarga anu ti Cibuntu, keluarga anu ti Lino Caketna biasa Lino Mumpulung di pertempatan jangan anu oke sadaya keluarga teh istilahna mah ngadorong karena patekanana jangan teh kita istilahna dina dinten ti ayeuna dinten anjing teh hoyong tasakur bini imah atau nabi ngarasulkeun putrina anu namina neng anti sareng Cep Jamal da kala besan pada kaumnya kusadayana bahwa sababaraha sasih kapal karte ajeuna teh pantos istilah nama ngahalalkeun hubungan antara putra putri ajeuna nyaeta pantos dipikakeun upami tepat dina bulan kapal kertah begituna dina dinten anjing atau napi dina begitu teh istilah nama mangana teh mayar janji ajeuna kado janji di mana istrenan putrina neng anti suatu saat ke depan atau napi dinten teh pade hoyong istilah nama ngayakeun syukuran anak jantan di teh syukuran di teh sanes istilah nama adiguna luhur kota gede dunia mung ieu mah awahin ajeuna teh istilah nama nyimponan karena janji anu tos di pasimikeun ku ajeunana sareng keluargana nyata bade ngayakeun syukuran sekaligus istilah nama meureun hoyong nyugemakeun ka khususna anu ditikahkeun umumna ka urang sadayana atuh sim kuring anu ngabakeun ieu keluarga tadi pantos kasabat ku sim kuring sadaya keluargana sim kuring seja ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi amal kasayang boh hartana eta napi hartina kecap ati sim kuring hatur nuhun teh istilahna pilih anu gaduh maksa eta napi jangan tetiasa mulangkeun kasayang Bapak Ibu sadayana pilih kirang tina tata titi dudugan sareng priyogana hapunten anu kasuhun hampura anu kateda da maklum upami di mana mangsa urang ngalaksanakeun kieu teh sok bagi bereuna sok loba pohonna tahu kitu sakali deui simpul ngahaturkeun ka sadaya khusus keluarga umumna tetangga cekeun mengucapkan terlebihna tos ngabantos karena perjalanan ieu mangana mudah-mudahan urang doakeun ku sadayana ieu sohibul maksad dina ngayakeun tasakur bini mah ieu teh sing aya ridhona ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin rupina kanggo wakil di keluarga Simkuring non dicakapan sakitu kumargi kapantos kapan ayakeun Simkuring upami Simkuring disingirkeun ti nyarios atau heun ka kamu tukang kenang mah gitu tah pan urang teh ieu istilah nama naon sepatutnya teh bade ngalaksanakeun tausiah mudah-mudahan siapkan cepet orang segala rupi anu diterangkan ku al-mukarom baik secara nada atau napi dawahna orang simak sing sae tapi ulah hilap nih orang teh upami urang anu rezeki sabudak sakedi pada biasana sok minta nyawer cenah itu teh tah urang teh persiapkeun kitu tah ya bukan bujur kawina tanapi da kapan ayakan we
Orang sakit itu disebut kuning, cakap sakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kurang sambil
Jadi tanya panguluk inu kadu maksa cenah cek haji ya. Hoyong ngabu hamdan cenah ti inu kadu maksa. Do pina urang laksanakeun urang berduel sareng teh titinnya. Sok maya guys ya. Ya supaya teh nyang kolong teh ngabakana waktos. Ya pakaulan dilaksanakan ku Abah Hujan cenah kamu inu kadu maksa.
Terima kasih banyak.
dina godaan setan nubilana kalayan nyebat asmaning pangeran nu kagungan sifat murah lan sifat asih maksad pada nyucuk galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula tulisan ti para wali rekaan para pujangga orangnya tadi nabag-bagan carita pawayangan estuning pada ngareka-reka kubasana pada mapantas ku adeg-adegna lan pada mapandegkeun ku caritana dulu yuk jeung zaman tur nu ngajamanana bener jeung teuna rame jeung teuna gumantung kanu boga tanggung jawabna nya kidalang kasebut dinanggoni ngagarap carita pawayangan sek asa wajar lamun dalam beda garap jeung metana beda heulang jeung caritana lantaran kangaranan manusia sangsana jambuk sarua hideungna ari karep jeung kahayang racun beda-beda nu penting ngan hiji seni perdalangan tetap nanjir ajeg dina ajen kadiluhunganana margi upami di kotek takwayang sakotak yang gantina awak tetepih tina jini tejauh tina wujud anu tangtuh estuning dipipindingan ku silip sinir di halangan ku siloka saspita kalawan simbol guari jalma zaman kiwari luyu ceng pancen manusia dirihing manusia diwajibkan bikin tafakur tadakur lan tasyakur ke Gustinya bagi cerita pewayangan pikiran sang kelangkung nyeritakeun salah bener adil jeung murtad hacarios nyaeta di hiji lengkot aduh mana didinya ya dedemit bangsa jin nyaeta nuju ngeriung maklum di negara jin di waktu ayeuna mereng syekh pemilihan umum Belas pisan ulah. anjeunna ngarombrol ngeriung sempal kapiguyon ngabahas kuikon kadalir dulur kadalir kumpul
Salam